Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah urang dina waktos kamari rengsenya netelakeun bab i'rab nembe dugikeun ka keterangan di mana-mana amilna lamun mahayang marentah ropa mangka ma'mulna ge kudu ropa gitu. Tayna urang teraskeun heula logatanana nya samemeh kana penjelasan anu salajengna urang teraskeun heula logatanana gitu. Kamari teh dugikeun ka dieu nya. Urang teraskeun deui nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana jeung lamun mah bukti naon al-amilu amilna yatlubu eta nyuprih itu amil an-nasoba kana nasobna ma'mul. Nasoba tah nasob gitu. Naon ma perkara anu tetep ieu mah ba'dahu aya dina sabadana itu amil. Nahwu ari contona ra'aitu zaidan seperti lapad ra'aitu zaidan. Pa inna ra'aitu dayen sanyanyana lapad ra'aitu hartina heula nya. Ra'aitu geus ningali kuring zaidan kaki zaid gitu. Pa inna ra'aitu dayen sanyanyana lapad ra'aitu fi'lun eta kalimah fi'il. Wa ta'u jeung ari ta'na dina lapad ra'aitu tah ta ieu dina lapad ra'aitu fa'iluhu eta fa'ilna lapad ro'a. Jadi ieu teh asalna mah lain ro'a itu nya tapi ro'a tah. Ro'a ngan dikias ro'a. Gitu. Ieu teh fi'il ro'a itu ningali kuring teh fi'il madi wuku mutakalim wahdah gitu. Ro'a itu ningali kuring gitu. Zaidan kaki zaid tah. Eta teh fa'ilna tah ta di dieu teh. Fa'ilna ge urang apal lamun misalna geus kana bab fi'il bab fa'il nya engke dihareup dina isim marfu'at aya. Wa zaidan jeung ari lapad zaidan tah ari lapad zaidan ieu jadi naon tarkibna? Wa zaidan jeung ari lapad zaidan maf'uluhu eta jadi maf'ulna lapad ra'aitu. Tah. Jadi zaidan teh jadi maf'ulna lapad ra'aitu. Wal maf'ulu jeung ari maf'ul mansubun eta anu dinasabkeun gitu. Mansubun eta anu dinasabkeun. Tah ceuk tadi ceuk kamari lamun mah amil marentah ropa kanu jadi maf'ul maka kudu ropa. Tah ayeuna lamun mah amil marentah kudu nasab kanu jadi maf'ul mangka eta amil marentah nasab kanu jadi ma'mul mangka eta ma'mul kudu nasab gitu. Contoh amil anu osok marentah nasab kana ma'mulna teh seperti lapad ra'aitu. Tah ieu contona amil anu sok marentah nasab gitu. Ai ra'aitu di dieu naon saur ki musannif lapad ra'aitu teh kalimah fi'il anu geus aya fa'ilan gitu. Tah jumlahan fi'il fa'il osok marentah ma'mulna teh nasab gitu. Maka lamun lapad zaidan, lapad zaidun, lapad zaid cicing saenggeus lapad ra'aitu mangka ieu dibacana zaidan kusabab di dieu ra'aitu teh jumlahan fi'il jeung fa'il mika butuh kana maf'ul. Nah make dibaca zaidan kan jadi maf'ul bih gitu. Sedengkeun ari maf'ul eta macana kudu nasab dangke aya keteranganana kayaknya dina isim mansubat, isim nu wajib dinasabkeun kitu nya. Tah gitu. Jadi ngaran-ngaran amil mah ngaran-ngaran ma'mul mah wayahna turut kanu jadi amil. Cek amil ropa cek amil nasab nasab tanya. Urang teraskeun deui. Mana abi teh? Wa in kana tayana urang teraskeun deui. Wa in kana jeung lamun mah bukti gitu itu amil yatlubu eta nyuprih itu amil al jarru kana jr na ma'mul jarro tah maka jr itu ma'mul gitu. Aya di dia fa'il nanya jarro tah maka jr
naon mak perkara anu tetep ieu mah ba'dahu aya dina sabadana itu amil gitu. Ari contohna seperti kumaha? Nahwu al-ba'u ari contohna eta sapertikeun ba pinahwi marortu bizaidin dina umpama lapad marortu bijaidin gitu. Tah ieu contoh amil anu osok marentah JR kana makmulna gitu. Pajaidin tah ari pajaidin anu aya di dieu teh majrurun eta dijrkeun bil ba'i ku ba gitu. Ieu teh ba naon ceuk kamari teh? Tah ieu teh ba harap jar berarti harap jar teh ti jajaran amil anu osok marentah JR gitu. Tah ieu lamun mah aya kalimah cicing dina saenggeus amil anu sok marentah JR sapertikeun ba harap jar ieu mangka macana wajib JR-keun gitu. Moal bisa marortu bijaidan, marortu bijaidun, marortu bizaidin gitu. Tah teh jumlahan jar majrur teh gitu. Jadi ba harap jar teh jadi amil pikeun marentah JR kana makmulna gitu. Tagoyaro ya tagayuru tagayuron. Patagiru tuluy barobah gitu. Tah barobah naon al akhiru pirang-pirang tungtungna teh min robin tina ropa ila nasobin kana nasab au jarin atawa kana JR wa tah ari itu anu barobah tina ropa kana nasab kana JR teh al i'robu eta ngaranna i'rob gitu. Tah jadi ngaranna i'rob teh anu disebut i'rob teh nyaeta barobahna tungtung kalimah tina ropa kana nasab kana JR eta disebutna i'rob. Seperti kumaha? Seperti kieu ya. Nya jadi ieu nu dimaksud i'rob teh gitu. Zaidun tuh nya terus Zaidan terus bizaidin tuh nya Zaidan bizaidin. Tah anu dimaksud i'robna teh nu mana? Tah ieu barobah nadal tah i'rob ieu teh ngaranna teh. Robahna si dal tina asalna PS tuluy kana nasab terus kana JR. Tah ieu nu disebut i'rob gitu saur musannif teh nya. Tah ieu nu disebut i'rob teh nu kieu barobahna tungtung kalimah. Lamun misalkeun amrun misalkeun tuluy amron tah ieu nya tuluy bi amrin amron bi amrin tah mana nu disebut i'robna ieuna tah tungtung kalimahna ieu nu disebut i'robna teh lain aina lain ieuna lain. Tah ieu nu disebut i'robna teh tungtungna gitu. Tah eta disebut i'rob saur musannif kumaha kecapna kumaha dalilna. Tah ieu dalilna teh nu tadi dibacakeun teh mana? Patagiru al-akhirunya. Patagiru al-akhiru min robin ila nasbin au jarin wal i'robu. Tah jadi nu disebut i'rob teh nu kitu nya. Sakur-sakur perkara anu barobah. Jadi kieu nama sakur-sakur perkara anu barobah tungtungna tin asalna ropa kana nasab tuluy kana JR tah nu kitu disebut i'rob gitu. Barobahna teh ku sabab naon gitu. Tah barobahna ku sabab naon barobahna teh nah langsung barobahna henteu aya sababna gitu. Mana sababna tadi teh? Nah ya aya sababna wasababuhu jeung ari sababna itu barobah gitu. Dukhulul awamili eta subna pirang-pirang amil gitu. Tah jadi sababna barobah teh ku sabab asupna pirang-pirang amil gitu. Sababna barobah teh nya. Nah, ayeuna urang ieukeun geura mana. Seperti kieu. Tadi teh nya kada punten rada poek kieu teh. Tah seperti kieu tadi teh.
ro'aitu Zaidan gitu. Terus ja'a Zaidun marortu bizaidin. Nah, jadi nu sebut i'robna teh ieu robahna harokat atau baris lapad Zaidun i'rob sebutna teh nya. Tah ieu i'rob teh. Sababna amil anu asupna gitu. Ku sabab aya amil anu asup anu marentah. Tah ieu disebut amil gitu. Ieu teh disebut amil nya. Tah nu kieu disebut amil teh. Ieu disebut amil, ieu jumlahan fiil fa'il nya. Jumlah fiil fa'il. Tah ieu kalimah fiil cek kamari teh. Tah ieu mah ieu amilna teh lain ieu punten. Tah lain ieu maaf. Hampura tah ieu amilna anu marentahkeun JR mah. Ba harap jar kitu. Tah nu dimaksud i'rob teh nya. Jadi singkatna i'rob teh barobah pirang-pirang tungtung kalimah. Tah. Karena beda-bedana pirang-pirang amil, nah anu abus kana eta kalimah gitu. Tah ieu teh disebutna ma'mul. Ma'mul nu kieu teh nya disebutna teh. Ma'mulna diparentah nasab jadi nasab. Ma'mulna diparentah rofa jadi rofa. Ma'mulna diparentah JR jadi JR gitu. Tah disebut i'rob teh barobahna ieu. Robahna tina rofa kana nasab kana JR gitu. Eta nu disebutna i'rob tanya. Jadi eta nu disebut i'rob teh sakitu nya. Tah, mun sakitu heula meureun nyangke urang teraskeun deui logatanana kana bab berarti engke teh naraskeun teh oh ieu. Berarti singkat nama meureun nembe dugikeun ka ieu nya. Dugikeun ka adakhilati alaiha tah kantun kecap labdon au takdiron. Jadi penjelasan dina kecap labdon au takdiron dan eta nya. Kantun ieu labdon au takdiron anu dimaksud barobah labdi anu kumaha, anu dimaksud barobah takdiri anu kumaha gitu. Tah amil oge henteu sembarangan amil oge nya. Aya amil oge aya nu disebut amil labdi aya anu katingali amilna teh. Tuluy anu henteu katingali oge aya tah ari amil labdi mah contona seperti ieu tah. Tah ieu seperti kieu ieu teh nu disebut amil labdi, amil bangsa lapad. Jadi amilna teh katingali gitu. Tah mun sakitu heula nya di sim kuring. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.